Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tai cak-cak dina sangu kahijikeun kanu sebelah, kadangu mah kadangu tapi na kurang kompak. Sakali deui ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina raraga memperingati kana sasih di Isra sareng di Mi'raj geunana junjunan urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh singajandikeun hiji wasilah ngengingkeun safaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, Isra Mi'raj teh nyaeta kajadian anu penting anu kudu ku urang diinget-inget. Nyaeta perjalanan Kangjeng Rasul ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, terus naik di Masjidil Aqsa ka langit ka-7 ka Sidratul Muntaha. Urang pasti geus papada apal, da tiap perayaan Isra Mi'raj pasti dibahas, bahkan ayat nage sapalih pasti tos pada terang. Dina surat Al-Isra ayat kahiji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah anu geus ngiangkeun hambana dina hiji peuting di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa anu sakulilingna ku kami diberkahan pikeun kami nembongkeun ka manehna ti antara ayat-ayat kami. Saestuna anjeunna nu maha ngadangu nu maha uninga. Tos jelas eta keterangan dina Al-Qur'an. Anu jadi poin utamana tos pada terang yen ayeuna hasil tina Isra Mi'raj teh nyaeta parentah salat 5 waktu. Tapi masih loba jelema anu ngalalawarakeun kana salat. Teu apal ilmuna, mana anu rukun, mana anu sunnah. Dina wudu, mana parduna wudu, mana anu sunnah dina wudu. Bahaya lamun urang teu apal mah. Komo lamun dina palebah ngajina bari nundutan. Ceuk guru ngaji parduna wudu eta aya genep. Hiji niat, 2 ngumbah pamenteun, 3 ngumbah panangan duanana sareng sikuna, 4 ngusap sirah sakedik. Palebah dina ngusap sirah nundutan. Kadengena ngusap sirah nu leutik. Cik, mana sirah nu leutik? Pan si Joni anu leutik mah dereng ke diusapan atuh teu sah batal we meureun wuduna si Joni diusapan mah gitu. Tah dina salat ge aya ilmuna, aya syarat jeung rukuna. Awewe teu meunang ngimaman lalaki. Bahaya lamun ngaji keur tunduh dedengean awewe meunang ngimaman lalaki. Kadengena ku aki-aki jeung nini-nini. Atuh pas salat si nini dihareup, si aki di tukang. Mangkaning si nini make mukena anu geus pinuh ku cepi karoneng, geus regas jeung teu make jeroan. Pas keur salat palebah ruku katincak atuh berwek soek eta mukena.
atuh katingali ku si Aki aya nu hideung jadi we teu fokus cek si Aki sami Allahu liman hamideung jol ditembal ku si Nini hideung-hideung ge ciptaan Allahu Akbar gitu tuh jadi teu bener pan salatna ge jadi teu bener matak pas ngaji prak-prakan wudu jeung salat kudu bener-bener bisi salah komo lamun teu apal pisan cik bakal kumaha kan teu kabayang kek ngacona salat kumaha matak kudu diajar prak-prakan wudu jeung salat anu bener hayu ti ayeuna urang memperdalam ilmu urang mun teu apal tanyakeun ka guru tanyakeun ka ustad-ustad meh jadi apal ulah cicing-cicing wae diam-diam bau hitut mudah-mudahan ku cariosan anu sakedik ieu jadi panggeuing keur diri urang sadaya supaya ningkatkeun kana ilmu jeung kana ibadah urang amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat moal seueur anu dicarios bilih ayat cariosan anu lepat kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten urang tutup wae ku pantun tai cak-cak dina huntu tai manuk dina kenteng ceramahna mung sakitu ti jelema anu paling ganteng wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.